Astagfirullahaladzim. Jam seberapa itunya rek olahraga ya teh? Jang. Hei. Udang jang. Naon atuh pangajarkeun emak ya olahraga. Ajarkeun naon? Olahraga. Cek dokter kemari kita olahraga. Buru kene atuh mah. Buru-buru udang. Buru udang. Jam berapa yeuna? Nyata jam 7 itu meureunnan. Buru kene mah. Lah mah keceng heula atuh nya. Sok kumpulkeun ala nyawa kayaknya. Ilaha illallah kabeh-kabehna teuing ieu budaknya. Ampun kana mohes. Wei. Udang yang. Buru pirang. Buru. Lain rek ngajarkeun emak olahraga buru. Naon deui atuh? Mah rek olahraga ajarkeun buru. Tunuh kene atuh lah. Buru mana teh? Kitu ka kalau teh yang dikutuk jiga maling kunang. Amit mah ngomong teh kamana. Ieu nya sok-sok buru atuh. Udah ngaju ka cai. Tinggal manges glowing kieu geus geulis. Boga anyar baju anyar di sana. Pamere urang tukang kredit di bere. Wah, engke deui we. Yuk. Buru. Di buruan mah. Heeh, engke di buruhan yuk. Heeh atuh. Sugan we meureunnan pieu bareuna jalanna teh tinu olahraga meureunnan. Senam ibu-ibu mah meureunnan. Sugan we atuh si Ujang we teu ngajarkeun senam ayeuna mah. Duh, gila budak teh. Jang, ade jang. Nah, siga lulung kitu mani teh. Teu mani meureunnan mah. Diudangkeun wae mama. Teu mani mane mah nya. Nyaho mani orai. Mah atulah nu penting benang cayu lah. Sok atuh iraha ngajarkeunna. Ngajarkeun naon sih sabenerna teh? Senam kitu tah, ninggal kitu. Cek saha mah teh. Cek dokter kamari saha dokter Monika kitu. Aduh, emang aya dokter ka dieu nya? Aya bawa mah aweul. Geulis teh. Kitu we rupana mah. Awewe mah Ujang teh hoream lulus awak. Tak dititah ku kolot nih hoream. Anu minta duit teh Ujang deuk kuliah. Weuh, pan ieu ge karek bisa cengkat atuh. Ujang jajan kumaha? Namun heula lah sama apon kitu. Sama kitu nya. Heeh, bae nya. Bae rek diajarkeun moal mah embung hoream. Ampun si eta. Nya Ujang ulin heula. Ujung Ujang kade hati-hati tong ngabegal ulin. Duh, pun ngajarkeun merek sorangan we pilanding leuleumpangan kita dokter ge. Sorangan we keluar mah. Nyeri di cangkeng. Mana? Gininya Ceweti. Damang. Itu saha itu teh? Oh, nu heula nu sagede boncel teh nya. Oh, rek ka mana tuh? Oh, gitu. Ieu urang mah rek dekat. Ami. Ieu urang mah rek dekat mah awal. Rek ngadong joget cenah. Cek dokter heuh. Kewe tuh tong ka puskesmas urang mingka dokter Monika. Aduh, anu lah ke puskesmas we. Geus we ka dokter Monika bisi mahal berobat ke puskesmas mah. Gratis. Moal, kewe ka puskesmas we. Nah, hangke lah ka dieu heula we. Heuh nya. Nya urang ieu saya. Teu juga deh atunya. Si aya germo. Ieu deketeun mah aul. Cek, keur naon, Cek? Keur ngepel. Ieu lagi senam di dieu Meh ieu meh bongsor teuing. Hayu. Urang senam hayu. Hayu siap. Bisa ngepel langke deui atuh. Ieu si dokter. Dokter Monika. Cai masih nyari panglatihkeun. Waalaikumsalam. Aduh. Sabeki geusnya. Hari ini juga senam ya. Rek ngajar senam. Alhamdulillah yuk. Hai tuh, Cek. Hayu ieu atuh urang ieu heula. Nama sok. Yuk senam heula tuh berenang. Duh, nah nyuruh kieu ieu teh. Alabatan naon? Alabatan nganyuk kitu ka warung. Teu kieu pamangga si Neng. Neng! Iya, Mak. Pamakeun cai mah Nyata. Buru Neng. Teu kieu mah teh Neng. Mak teh kunaon? Nyuruh di teh. Ada corona. Corona Batuk
bating enggak hutang itu neng. Coba tinggal anjuk nya. Oh, eta urunan. Nih, mau Berobat aku mak. Di mana? Anjuk we dokterna. Ayo dianjuk dokter. Baik lah. Daikun gitu. Daekeun jampe-jampe. Kira gitu tanah. Ah, baik bisa nganjuk mere juga nih gratis atuh. Kan lockdown. Kemana nih dokter? Ulang teh heula tuh dokternya nya. Tungguan heula. Tuh sok, tunggu. Cai, ce. Ya. Karunya ieu dokter jauh-jauh meureunna. Aduh. Ya, Bu Dok. Dok. Aduh, pakai nyuruput kawas balut ieu mah, Dok. Ya. Awas kecepak, aduh. Jadi banyak tukangnya. Jadi, oh, nuhun. Neng, di mana, Neng? Tahu sih, mana dokter teh? Iya, dokter sakieu geulisna Oh, tingali. eta dokterna. Nah, ini saya segitu. Pan rek senam, ayeuna teh. Iya tuh Senam heula. si mama eungap. Eungap. Heeh. Walah, meureun karunya. Puskesmas tutup. Ayeuna teh keur usum corona sieun. Tuh, jadi eta nita manggil dokter. Kewek tuh dok meureun tos senam. Nanti habis senam saya ke sana ya, Su. Juga tujuh bejakeun heula talatah kasih emak ka ditu. Nyai eta. Nya sok atuh nya, kada hati-hati nya. Hati-hati. Ya nyusunya, Dok. Nya, cuk hati-hati. Ayo tuh keburu sore manten. Oh iya, Ibu. Tuh hayu nam ah. Beda nyi. Nam ceuk. Sok. Kumaha ieu teh? Meureun saha meureun nu ngajarkeunna meureunna. Mana meureunna? Apa urang maturan maneh? Piraku nu keuring meureunna. Oh, ku dokter we tuh. Aduh, piraku jadi imam di carana mah. Sok ada tuh tanah. Siap, cicing heula bae tong. Jadi coplok ke rumah mahal ya swallow teh. Mahal meureunna. Sok, siap. Musyrik ah. Siap. Tuturkan atuh, Dok. Sok. Enam. Satu. Iya, siap. Tadi tah. Tadi deui. Ngageol. Tadi ngageol. Set. Balikeun deui tekan dia, Dok. Dah, itu. Tadi dia kene. Geus kahareup teh nama. Kaki. Kaki. Geus cager mun Dok ieu mah geus kagajag tuh. Lumayan geus ah. Geus merendoknya. Lila-lila teh mah meureun ieu kan berebak. Emang ibu udah peringatan? Udah ini Dok tuh. Udah bisa. Dah. Yuk Dok. Matikan dulu Dok musiknya Dok. Aduh, kumaha nih Cek? Aduh, kecil. Mana ya Allah? Kesenam lah kagok sakedeung deui tungguan we ke tadi ieu. Ini sok banyak tuang. Tah kayak aya ka dieu meureun. Tungguan we. Misi. Tah, ini meureun eta. Anjing, buka tuh, bantu tuh. Masuk, Dok, masuk. Oh iya, makasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kok bener ini dengan Ibu Uti? Iya Dok, bener. Oh iya bener. Ibu kenapa Ibu? Ya gitu we Dok. Clear ya gitu naon eungap. Tapi lain gering nih. Oh, Ibu lemas ya? Merasa lemas ya? Lemas baru lagi. Lagi apa? Temannya olah. Sebentar ya Bu, saya ambil obatnya dulu. Sok Dok. Bu, ini maaf Bu, Profesor. Ya, ulang minum aja. Mau cai. Saya periksa dulu sini Bu. Tarik nafas. Wow. Tarik lagi. Lebih dalam. Lagi. Wow. Tempat jantungnya juga normal Bu. Kembalinya tuh Dok. Kenapa jadi? Oh sini. Nah, nanti. Oh sini. Oh jangan Bu itu. Orang nih. Sepertinya Ibu sehat-sehat aja. Gerak.
istirahat. Kurang duit. Kurang istirahat. Duit. Ya sama orang juga pasti kalau masalah uang. Tuh berinya mah tuh. Mencabut. Ya, dok, tah minum dok. Oh iya. Campurannya dok, cerah. Ya, diminum ya bu. Ya sok. Ya, ada beli teh teh bukan duitnya. Oh, terus kumaha ya dok? Jadi ibu tuh kurang istirahat. Satu kurang istirahat. Dua kurang makan. Puguh sama. Jadi ibu tuh harus istirahat total. Makan yang banyak. Total memodal atuh. Mau barang gaul meureun dok. Maksud saya istirahat yang maksimal tuh kan 8 jam sehari. Artinya tidur gitu. Ya, yang maksimal tuh. Jadi udah 8 jam begitu. Tidurnya 8 jam sekali. Ngerti? Ngerti apa? Jadi ibu tuh harus istirahat, makan yang banyak, makin uang. Ganteng. Oh, ibu ngomongnya gitu. Kasih dik di rumah teboga. Ya udah bu, saya mau pulang dulu ya. Makasih. Ya, nunggu. Bayar bukeun ah. Ngomong apa nya? Baiklah. Duit teh hayu we dianyuk ke saya. Datang sia mah wono balik. Menangnya itu baru nacan budak teh. Harunya dia aing mah. Kita saha deh. Oh, si wo baliknya euy. Aing geroan sia. Di mana we ayana sia? Wo hadir. Naon asa gegeruan we aing, aduh. Aing kira ngunjar kehet. Sia. Dia epe gawean we. Naon untuk kurang. Geus sih. Ayo we tuntuk. Aing kira ngunjar tadi di pantai di Alaska aing. Wo katiris ya. Oh nyasat iris aya naon? Pangneangkeun da budak, nu neang teu ubareun. Karunya aing mah nya ge Budak anu mana sia? si Acus ngaranna teh. Oh, Sugan karunya bae aing teu dibayar oge. Pang nuturkeun leang no, bener. aping meunang teu ubarna gitu. Siap. Kumaha Ai buruhna naon teh ka aing teh si teh wanita? yang naon? Da aing teh geblegna naon? Antarana we aing mungkin baik. Aing ya hayang rana mah. Atuh udah di jero teh tiris itu di luar sih ka tiris. Aya tuh di jero yuk. Ayo buru. Ayo. Padahal aing bisa ngaleungitnya tapi Nah atuh. Bismillah aing teu leumpang. Yuk. Yang baru dak kemana nya? Sepi aing mah sorangan wae. Cus. Mana? Yang lubar teh ya. Emang can menang wae? Acan nih di kamari. Kamari Mari kamari. urang neangan barudak. Aya dulu. Mana ke deui lah neangan ubarang ning ngilu jeung urang. Neangan barudak yuk urang ulin heula. Teu bisa urang dulu heula. Bae ke di baturan urang yuk, Li. Heeh. Nunggu. Cupes. Aku nunggu. Jungwe mana ya? Tuh. Baiklah. Kau di mana kau? Oh. Mang udah mang. Hey, Cupes. Jungwe. Apa kabar? Jungwe. Ya, bentar dulu. Berapa, Mang? 10. 10 apa? 10.000. Mang, oh ini aja. Lanjut, Mang. Buat kamu aja kembaliannya ya? Kesalah receh. Iya, biarin. Tadi saya cari alamat kemana-mana belum. Sudah saya share dulu. Kemari ke rumah. Ayo. Oke. Cepat. Saya cari-cari alamat dari tadi. Tidak ketemu. Jauh pisan. Jangan lain mah. Jangan gawe kemana Musel we lah. Ton. Raun. Di dia tah. Bisa we nguseup mah di mana? Ngojek menang bule, menang sakil gerak tingali. Sudah aku boleh mere receh. Oh tuh, malah kata apa? Sangsara bule teh. Kemana emang ojeknya?
Eta tehana apa deui Kang? Adieu. Pakai ebul ya di lemur ya. Iya. Wah. Mantap. Mana kerangan tadi? Hah? Kerangan. Ya keur museup. Upan lagi ku cacing geus balikeun upan heuh. Ayolah Kang jangar. Heeh. Bari meuli jejer hiji deui. Ayo sok ayolah. Tong ngojek lah duit. Lieur. Ayo. Ada bro upan ininya Mas ya. Tuh, mana mahi mah. Mahi. Ah, tengah mahi euy. Itu ada kemana nah? Ah. Jadi ya. Betul. Ah, di apaan mah? Ya, mana? Hidung mana yang mau nyarekan? Alah, nah teuing bae we. Ngojek kakang museup ya. Ah, mau jadi lieur mana sakitu nih. Woi, Anjing, kita teangan nih hararese. ke mana? Mana kenarang? Kan ngajak marane mah euy. Nu ngaliwat mah nyanggut henteu. Ade nu koneng. Di bebenangan can. Boro-boro tuh karek ngali apa? Urang neangan mana tadi cicingan nu jadi sorangan. Jadikan urang neangan maneh. Maya barah ingat ka urang. Maya ka mana Jus? Tah enak mana geus panggih. Tuh urang yang ubar teh. Ketian keur mah. Ulah dah, karena lagi sorangan. Udah naon? Bukan di sikit nate ya. Oh, cek mana teh, ya? Dina lu daun talus. Warna apel meureun ngaranna ge cai nya. Apel sok aya beuh. Wah, Urang ngecek mimi urang beuh sok kitu. kali itu aya mah ya. Aya di ditu tah. Kalau mah BSI. Tukang ini mah BSI. Ayo lah, jalan ya. Anu di bebenangan. Heeh. Eta lele koneng, Don. Iya ini. Aya atuh kudu dia mah. Dia mau pacilingan gitu. Nanti ku udah handap pacilingan. Cia sok nguseup dihandap mah tah si ieu anjing. Nah, ka urang. Oh, sama teh heula. Menang-menang atuh, Don. Oh, da kumaha? Ngalina ge. Ngaranna ge nguseup aya maneh. Puasa mah lauk. Woi, tak kenakeun urang buka bule yo. Saha ieu? Tigeula. Si Cupes anjing. Betul, bener. Mereka mau ku. Woi, Si Besi mana? wah, keur dibantuan kitu. Woi, kenakeun. Ini. Ieu mah penumpang bieu urang ya. Bule. Heeh. Anu sangsara teh ya. Tah anu keur receh, belikeun eupan nya. Yo we yeuh, tah ku kacamata. Jadi jual ya. Anyuk ke. Kayak bayar deui ku urang. Pas main ka mana? Iya, ngenakeun ieu. Bae lah. Om, kenalan atuh Om. Saha Om? Jungwe. Anjir, ngaranna Jungwe. 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 Oh, Jungwe. Oh, Jungwe atuh tadi itu. Jungwe. 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 Jungwe itu bahasa Indonesia. Oh, teu ngartiin bahasa Sunda? Oh. Matak sok pe ngomong bahasa Heeh. Oh, sia mah sangsara. Nasara anjing. Geun. kamu pintar. Bodoh. Bongot boleh duit teh boga. Perasaan bodoh bahasa Indonesia nya. Lego gatuh. Oh, tah eta bahasa Sunda. Tinggal dulu mau ke Maul. Ah, siap, Ayo, siap. sok, Ayo, sok. siap. We, Hati. sok, we. Masih we. Jauh lah. Ayo kacamata Cuma ya halus lumayan. Yang urang we. Ah. Yang ini urang ieu mah. Nenek mah kacamata. Oh, ini Aduh, urang gawe. Aduh. Geus kolot mah geuning. Kieu ringannya. Loba nu karasana. Aduh, aing mah. Ah, eta budak naon tuh? Kemana, Jang? Ngeureun daun talus. Oh, sebelah lain belah dia meureun daun talus mah, Jang. Ya tadi ngari teh aya ieu teh. Belah di itu meureunan tuh. Kan kade meureun ininya mah loba diriwa. Abah tong nyuciun. Nah, bener cek Abah mah. Aya. Sok we jug. Kade meureun jajampe heula kadinya mah. Tuh gatuh bah. Doakeun Yuh. banyak. Sok Punten banyak. Mangga Jang, kade Jang. Hati-hati Jang. Aduh. Lah kayak sama deui ya. Nanti ubareun prak-prakan teh kita dulu. Iya geuning aja. Di mana ada ucayan balik ke dukunnya becanu. Ayo, di mana teuing? Cai narap dina daun talus ya. Kira aku di banyu heula aku aja gitu. Iya kieu, melahan cinta aduh. Cinta sia teh di pikiran teh gadag sia teh cuma boga banget ganteng ge
Itu boga duit mah dileyak ku bikang oge. Baiklah. Kadukun nganyuk sia bebel ku aing. Dikeureuyan sia. Sindag melaannya tuh jeung asin sia. Ayo sia. Can mangkret ieu jelema ku aing. Allah Akbar. Naon eta? Oh, bener tuh si Abah berarti ieu mah yang dipecit sia. Astagfirullah, astagfirullah salat tara sia. Aing apal. Sia. Allah Akbar sana mau dong. Mau balik ieu mah. Hingkah sia ka itu ke head. Allahu Akbar. Allah. Abah, Woi. Abah. Allah ilaha Tuh illallah. Abah, ka diheureuyan Abah. Itu Abah bener. Kunaon jang? Deh. Cicing tenang, santai, istighfar sok. Sok. Astagfirullahaladzim. Cing lepas. Astagfirullahaladzim. Nah, kudu ulah diucapkan teuing eta teh ya. Kudu nang hate. Kudu terus takbir nang hate. Nya Abahnya. Mate teh ye. Lamun misalkan cuman tomon rupa lampah berupa ciri ieu teh hapunten kitu ye mana teh dituturkeun Apal Abah? ku buta mana teh Buta? heeh. Bener Abah? Bener ye. Nah, ye butana teh geranya ku abah urang teh sudah aya butana ye. Kalau teruskan mana teh dah. Iya Abah. Dah, ye aya butana ye. Allahu Akbar. Yes, nyingkah. Bener Abah. Yes, nyingkah butana Lama ge. iya Abah. Moal keilmuan kumaha mas. Ya. Bah antur balik atuh Bah sieun. Ieu teh mana teh rek kumaha ieu teh batak jeung nanahan tali segala jeung naon sok ngorita Babah babah. Bah abi teh bebeja. Nya kapan anyaan ti babaturan. Waduh, kadukun nya maneh. Bah. Aduh, ampun, amit Kada amit. boga masalah soal hate Bah. Allah ilah. Cenah mah Allah. heuh nitanan yang sayu dina leluhur daun talus. Kamu Kemaayaan meureun. Teuing ngeun atuh teh bobodot teuing kan. Usaha tadi lagi Abah. Ya, Bukannya iya. atuh poho. Usaha mah lain kanu kitu jang. Lamun hayang kawewe Heeh. ku pelet teh pelet Jepang. Motor atau bawa mobil eta mah. Nah, mana teh kudu nu bakal nu kitu. Duit berenan cing loba. Motor cing loba. Gajina gede leutik apa tuh gawe ngaran gawe di pabrik. Akur kabeh ge jelema ge. Nah, kudu daek ikhtiar pasti mun eleh ku cak-cak. Yeuh, rezeki jelema. Cak-cak apa? Ye rezeki jelema nya. Moal pabolet jeung ayam jeung satong kalau itu. Heeh. Istilah nama kieu jang ye nya. Kumaha Abah? Asal daek ikhtiar dan keluar cak-cak wae anu cicingna di nu langit dan asal daek keluar mah ye reungit rametuk ge aya ning meunang milikna kira aku jalema meureunnan Bener Abah. geus we nama jang milu we jeung Cacaan pikiran Abah. Nuhun Abah. urang milu we jeung abah ka ditu nam Mana? urang ulin we ka ditu nam Ayo tuh. Kami jalan Abah. ka dieu liang pokok aing tuh aduh wah bikin kata lempah yang kuat orang kan oh uyak jang kuat di poros mah kumaha ieu mah ye Kolot teh ieu mah nya bener bos. Enak ka mana Abah? abah mah rek balik rek ngincang heula lain mah geus sares nang di ujung mah balik Dek bisa. Pengen bau-bau naon tadi Abah tukang teh. ieu teh mah tek nongeng-nongeng jadi teh bisi aya Alah, misal itu yuk buru. heeh nanjuk kana mah Keburu geus garing. balik meneh mah jang heeh terus Hayang teh di paraman pogo euy. Aduh, garing Siap dulu was wae. Bahaya asa ieu mah. Naon deui? Mana apa lanjut maneh? Jasa. Heuh, aya asa di kebon di ditu panggil jeung urang. Heuh, di Cibubur ka itu aing tadi nengan teh mudag muncik maneh teh. Oh, Aya si aya asa heuh si Asa. Molongeun ka urang aya bahan yang manis ya. Orang ge mah. Heuh, mata ka siap-siap maneh ka dieu. Hayu tuh. Hayu buru. Mae barbar keunah hayu. Bawa sabuk maneh ka itu. Heuh.